kajen balik ngaligincing kajen mulang ngalong kewang sono bogoh geus kalakon anterkeun ka nagara anu baheula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya sadayana aturan udang tepang sareng simkuring Abah Irwan. Alhamdulillah dina kasempatan ayeuna Abah Irwan teh nuju jalan-jalan nganjang ka baraya ina Abah jalan-jalana ka Ciamis ka sahati. Wah pasti atuh baraya uninga pokoknya masuk ayah baraya anu satya luar biasa. Mamunya reos tegeningan heuh semangat nate ih Gusti nu agung saha anu ompong teh uninga pangintennya anu nyarios teh alah di abi mah salam-salamna cenah ka baraya mah anu aya di Ciamis anu aya di pada perang anu kanggo pokoknya mah gitunya sadi pamisanes teh Jojo top karosan Abah aya di Bumina teh Jojo top urang di saurannya. Assalamualaikum sampurasun can aya keluar karang aya hawar-hawar nongku aya aduh alhamdulillah raya sadayana tepang sadang Abah di Bumina teh Jojo top. Damang teh Jojo. Alhamdulillah sehat. Aduh, bade di dia wae mata teh diampirna ieu teh. Ih, atuh mah ngakalabat. Di lebat wae. Aya naon di lebat? Ih, aya atuh. Si susah sate aja. Pokokna mah aya sagala cenanya urang nepangan teh Jojo baraya teras sareng Abah Irwan. Masih jalan? Oh. Aduh, bermat teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Aturan baraya sadayana wilujeng tepang deui sareng simkuring Abah Irwan dina konten YouTube Abah tangkosna nyaeta oseng obrolan singkat eng atuh tah gitu. Dina kasempatan ayeuna Abah karasa nuju nganjang ka baraya nyaeta salah sawios kasepuhan. Wah ieu mah indung ti 8 FM saur Mang Epet mah kitunya anu mangrupikeun hiji baraya satya dina widang seni moal bireuk deui kanggo baraya-baraya anu sok biasa di radio mah sareng anu namina Teh Jojo top. Assalamualaikum Teh Jojo. Waalaikumsalam Abah. Tas wantena teh tos khas pokona mah ngkreng gitunya. Amun radio baheula mah cawang. Cawang. Ieu mah cowok. Saya tak. Aduh caket sayang sorry Gusti ragu. Baraya sadayana urang guar ya salah sawios ari balaga da ieu teh ayu somah geus nini-nini. 13 tahun Abah mun 13 tahun matak disempatakeun Teh Jojo. Alimin Jojo tapi hayang Teh Jojo. Urang guar pengalamanna khususna dina perkawis naon namanya teh pencinta seni anjeunna di radio. Teh Jojo. Atuh. Oh, hilang kebetulan. Teh Jojo ti kawit yuswa sabaraha atau ti tahun sabaraha. Teh Jojo sok aktif di radio-radio.
di radio mah ada di dieu wungkul di Jawa Barat. Ari di Sumatera mah kapungkur kan sangiring rayang gale. Oh gitu ya. Oh. Orang Sumatera kayak di Sumbawa kena radio Sumatera heula ieu. Kayak Sumatera hoyang golek maksudna kumaha? Jantan wayangna. Jantan sinena. Jantan sinen, masya Allah. Abah lepat ieu sanes pencinta seni tapi pelaku seni oge. Karena jantan sinen. Nah di Sumatera aya sinen. Aya wayang golek. Aya. Kumaha dongengna teh Jojo? Dongengna teh kieu nya. Rame. Jojo teh mau rapi 2 bulan ya. Teh Jojo teh gaduh ka Bogor. Oh, eta teh. Orang Bali. Ketuk. Tah, ari kitu aya nu hoyongan ka Teh Jojo teh. Aya nu Bogor ka Teh Jojo. Aya ieu loba. Ini kieu ge aya nu nimurukeun. Tah, caritana teh cenah eta mah cenah ka Bogorna urang Bali cenah. Ke cenah sabulan rek dikawinkeun ka kana disunatan numapurkeun. Jadi geuleuh Jojo teh. Jadi terjadi gitunya ari eta teh. heeh. Eta teh meuli sapatu, pae Sabtu, tokona tutup. Jantan sinden di Wayang golek. Grupna naon namina? Seni pamekar. Seni pamekar dalangan saha eta? Muhtar. Aya terus aya aya banget. Aya tos lami. Emot keneh teh nanti atep grup eta pamekar teh dumukna di ditu di Sumatera. Nuhun di BK Salapan, Mojosari. Kadang-kadang satahun bah ari di ditu mah kan lamun seni teh bubar panen. Kadang-kadang aya nu ngajantenkeun nuju di panggung. Teh cenah kabeng sakitu lawang kadang eta harita tahun harita 78 17 wengi. Jadi 18 wengi we nu 2 wengi malam Jumaah nu libur eta 17 wengi teh 18 wengi kitunya nu 2 wengina libur. Da dugikeun ka kieu api-api tadi namanya kieu we ku buku lagu teh. Da bakat minggu pulas marantu. Gubrak kitu. Aya ari sugan teh cenah sasajen dalang geuning sinen cenah. Sinen dipikirkan nudutan. Aduh dah 18 wengi teu liren gitu nya. Lirennya lirenan 2 wengi 17 mah 17 wengi manggung. Masyaallah. Nu 2 wengina nu liren malam Jumaah wungkul gitu. Eta nu nontonna wayang golek anu asli orang Sunda aya nu di Sumatera tapi orang dinya kan aya nu nonton. Pokona mah bah urang Sumatera, urang Jawa, urang Bali. Orang Sunda mah geus puguh gitu dan nu nanggapna ge urang Sunda gitu. Tah nu di Rawa Bening mah beka 3 eta mah orang asli Komering. Komering Sumatera. Orang Sumatera gitu. Nu matak ari tos kitu teh. Cenah pokona mah malam itu cenah kuring rek hajat cenah kitu bisa teu bisa jadi pokona mah wih teh nganyanak salin we wungkul ka lemur teh gitu. Wayang golek di Pedar di Sumatera. Nganggo bahasa Sumatera atau napi nganggo bahasa Indonesia atau bahasa Sunda? Jadi macam-macam aya ku Sunda, Indonesia gitu tah. Jadi kan kieu aduh ceuk abi teh ieu mimiti nama ari sinden nu utamana kan nya ari sinden eta mah meureunan ari nu guguru mah nya aya nu ngaheureuyan tina eta gitu. Jadi teu aya soraan ngaheos bah ari abi mah nuju diajar nya eta ku alatan tadina teu bogoh teh ya bakat minggu saya teh nyadak-nyadak herang teh ka bogoh lumpat we ka panggung da pun bapak tukang rebab gitu. Anu ieu nya rebabnya Masya Allah eta anu nyarabanya geningan gaduh kaparigelan endah asok sanaos aya di tanah Sumatera karena seni tradisi mah tetap tadi karantunkeun. Alhamdulillah. Eta anggota wayang urang mana wae eta? Eta teh Jawa, Sunda, bet ieun we ngikuti kitu urang Jawa da dilatihna di dinya di pangarsina nya dalang mutar gitu. Jadi bet biasa we. Panayaganana orang di mana-mana. Aya urang Jawa, urang
nya orang Jawa jeung urang Sunda we kitu. Kami ayeuna aya keneh teh nya neraskeun perjuangan eta. Duka tah abdi teh kamari teh nya bade ieu teh da bubuhan tos popok teuing geuninganna bujang-bujang di Sumatera dikantunkeun terus sekian puluh tahun ka Ciamis. Ari ieu namanya ieu bade ka Sidodadi oh ieu jalan ka istrina Padalang Muhtar ieu ka bali dieu Mojosari daerah Anjeunanana kitu tah. Nya arair-airna ge duka di marana duka aya nu nya anu ngalih ka Tugu Mulyo ka mana kitu dicarandakan ku carogena kitu tah. Malihan manu ayeuna janten Tugu Mulyo di lintas timur teh kapungkur mah Umbul Mutung Mbah abi kantos nyenen di dinya ari balik 3 Jabrus atuh rancucut gelung segala. Nu mata kula pokok kasihna nya sing gede hulu. Gede hulu ya. Atuh zaman sasak nu direncankeun sakieu geuninganan. Wah, eta emok sababaraha jamnya. Nah, waktu sarita nyinden sakali gini eta diburuhan sabaraha tah? Sabarahanya ada pokoknya malamun panggilan 500.000 bagian sini mah 100 salawe we kieu. 100 salawe. Lain 100 salawe ribu. 1000 salawe. 12.5. Nah, gitunya 1.250. Nya eta sakitu, Bang. Eta teh. Tapi kan itu kan tahun 70-an. Tahun 78 pengentennya. Penasaran abah ya. Engkreng suantana teh pami nuju nelpon. Cik, nyenen sorna teh. Cik lagu naon baheula tah anu pikarsep ku teh Jojo. Anu sok sering dicanakeun. Ari anu osok mah nya eta entog mulang. Cik sapatos kumaha cik entog mulang teh ye. Baraya sadayana urang kupingkeun. Teh Jojo entog mulang. Nya kanggo Erni Johan ye entog mulangna. Erni Johan artis? Sanes Erni Johan. Tukang nasi goreng itu di Cilemang. Di Cilemang di Jati. Iya. Nah, mangga wilujeng entog mulang ti Teh Jojo. Ilatih. Nagara anu baheula Allah 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 gandrung kajen ka halangan gunung abdi kamanakeun entog abdi pangmulangkeun da ka Ciamis da pangmulangkeun kumaha Arita. sangkan ulagan eta geuningan kahujanan kumaha nulunganan sangkan ulah kaedanan. Ayah. Arita datang Arjuna kadeusan ka Semar Badraraya. Wah, Semar. Aduh, luar biasa tepuk tangan. Baraya sadayana nyahaan Teh Jojo Gusin Agung eta tos sabaraha puluh tahun masih kene ngacengkeun eta suantan. Sareng emut keneh eta nya. Masya Allah, telepat abah Nu mata kami mah sok hayang lamun eta teh sok hayang abah mun aya lagu kelininganna mah hayang wengi enjing tepang deui atuh kumanya jadi ulah-ulah empok pungkul kitu tah. Nah, terus ada linding asih gitu. Aduh Gusti Agung Teh Jojo teh geuningan artis baheula teh baraya nya. Tah nah teu diteraskeun watos we di ka Ciamis. Magi Teh Jojo teh kebo mulih pakandangan. Kawit di Ciamis, teras lami di Palembang, we di ka Ciamis. Tah di Ciamis teu diteraskeun eta kana kaparigelan Teh Jojo dina kesenian. Henteu kapan eta lirana tos di tahun 78 bade gaduhkeun anak anu eta muhun ari kan di ditu mah lamun hajat teh
rarongkah geuningan Leres. beujeut sapi wae. Sedengkeun ari eta teh businen mau diapakan lamun nu daerah Batur teh kitu. Ya udah tuh pengen disate aja. Spesial pokoknya namanya kasih Spesial pokoknya mah lamun eta teh. Gusti nu agung. Teh oke sing langkung rame wangi moal dabongan teh dibere rokok. Kenang batur mah aku gerendel geuning nya abi mah gaya gudang garam beureum. Oh, nya Gitu, nya tah. sarapan saena eta teh nya tahun harita. Nah, teh. terus deh ya cenah ari sok naon soda sareng susu. Soda teh sabeungkeut kitu salosinya, susuna genep. Nu dibuka mangan hiji asupkeun ka atas. Tah eta parigal teh. Da eta mah dipasianan atuh teh dihongkeun kitu tah. Teh Jojo luar biasa apa itu teh sejarah anu namanya Abah ge terang teh Jojo teh pelaku seni ogen. Nanya kalnya teu kateraskeun ya. Aya nu neraskeun teu tuang putra atanapi nya katuran anu kana Nah, seni. paling ge ari nya kitu mah ari naon ari kitu mah hiburan-hiburan ibaratna anu ieu aya anu di Cirebon. Eta makana ieu Kan kana umum teh kana tadi teh kana wayang. Teu kana umum Tara. gitu anjeunna mah nya jadi ibarat namun kapungkur mah geuning RT-an hari 17 Agustus. Tara. Nu matak pas di nikah wih ka Cirebon. Nah, cenah beunangna kuno anyar cenah kitu kedua hijina cenah kitu. Tadi teh oke tadi pamit rapat kopi sahabat teh Jojo, sahabat teh sanes wae wayang tapi aya calung di Sumatera teh harita teh nya. Aya calung reog aya. Ngiring teh kana Tuh eta. urang mah kana wayang we hungkul. Kana wayang gitu. Aduh, paingan di sababaraha teh khususna pangiatan anu request lagu Sunda aja nama hadirnya teh di tahun salapan saberata di Tasik Di ngawitan 85. di 85 teh janten pendengar radio teu kantos ngiring di Tasik kana grup naon teu da urang mah nyumput gitu nya padahal mah gaduh urang teh potensi anu hebat upami lagu ayeuna anu dipikaresep lagu Sunda naon teh Jojo Karembong Kayas. Karembong Kayas Karembong Kayas gitu nya Aduh, Karembong Kayas. Aduh, lajeng Di deh. sawang mata kagagal. Ayo, tarik mang. Baheula keur jeung manehna. Kamana teh eta? Karembong teh jadi saksina. Tepuk tangan deui aing prak di bari sadayana Karembong Kayas eta lagu heubeul oge. Sok sering teh Jojo mah nyungkeun ka Abah teh nyata hoyong lagu anu anyar-anyar mah nyata Duriat Tasik. Apa teh Duriat Tasik? Duriat sih, tapi merenana aya nama da geuninganan muntuna geus kieu jadi meren rada kacaletan. Tenang naon. Cek dul sumbang ge lain-lain artisna jadi disarumbangkeun nya. Gitu eta rada ti Singaparna kitu nya. Terus mana deui? Apa? Di Singaparna naik ke Gunung Galunggung. Alah, Kang Dosumbang makanya Saprak panggih jeung manehna garing nang tunggalang layu. alah. Dilajang deui teh Jojo. Di Cipatujah Tobi ka Pali Kidul. ngajugjug ka pamijahan. Asik. Rasa bogoh beuki mija kudu aya nu ngupahan. Alah. Urang ka Pali Kaler terang. Karang tawulan Manang Jaya. Asik. Kampung Naga situ Sangiang. Lamun rasa cinta bagi aya jadi loba kahariwa. Allah. Raja pola karaha bodas Cirahong samar rasa samar pola bogoh mah teu bisa bohong. Cinta kabupaten kacinta hayang nupaten Tasik Malaya nu asih moal sulaya.
ieu konser tunggal Teh Jojo tetap anu tertinggal. Aduh, eta batur pengalaman Teh Jojo ti Payun. Anu janten alasan Teh Jojo satia janten pendengar radio khususnya dina lagu-lagu Sunda. Bagi aya dasar baheulana Teh Jojo teh janten pelaku seni oge. Duh, baraya sadayana oke Teh Jojo sanes kirang sono ieu. Tadi sareng waktu oseng mah obrolan singkat. Masih kene seur anu diguar hoyong soal nama diantawis nama Teh Jojo teh pengalamanna luar biasa, malahan mah tos tiasa sababaraha bahasa daerah. Jojo hatur nuhun. Sami-sami. Kana waktosna, kana dongengna anu kalintang luar biasa. Tangtos ieu jantan mudah-mudahan abi insyaallah ieu jantan motivasi. Kanggo nonoman Teh Jojo dina yuswa anu tos teu anom deui, tapi masih kene gaduhan. Genep 7 mah masih ieu. Masih anom ketang 13 tahun. 13 tahun. Mohon 13 tahun. Lumatak sahur bener sanes oge di dieu cenah. Wah, luar biasa Teh Jojo mah satara kadang udur cenah sangkilang. Ayeuna ka sawah engke mencet wengi cenah kitu. Tara-tara ka kuping. Pada melana teh luar biasa baraya. Ayeuna teh ahli meses. Atanapi ahli pijit atau sekawentar ka mana-mana. Sarua di Ciamis tapi dugikeun ka Kota Tasik. Habis hayang pesen di pijit anu spesial mah ka Teh Jojo. Dan dua eta pada melan datosna ada tacan kaguar ya pada melan Teh Jojo ayeuna naon wae dapat teh sareng waktosnya teh nya. Kapan nama ieu jantan. Apa kosengna bisi kaliwatan Gitu darat. Mohon nu tangtosna baraya sadayana ayo orang sami-sami pangintan contoh semangat hidupna Teh Jojo top. Anu luar biasa. Anu 13 tahun padahal tos 67 kitu tah. Sok sanos anjeunna di Ciamis ayeuna mah mung nyalira. Da pala putrana sadayana nyaba, aya anu di Cirebon, aya anu di Palembang. Tapi masih kene kiat hidup semangatna luar biasa. Malah mati asa udar kentu ka dieu. Tantosna ieu jiwa seni anu masih kene aya di anjeunna. Sakitu rupina anu tiasa kasangakeun dina kasempatan ayeuna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Apunten dina kakirangan tu kalepatanana oge hatur nuhun ka Teh Jojo. Semangat terus Teh Jojo. Mudah-mudahan kieu Teh Jojo kapayuna urang ada mah album sareng abah lah nya gitu. Orang diasah deui sarana. Diasah deui jantan seueur anu kaalap barokah manfaatna. Sakitu baraya hatur nuhun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tetap di Oseng, obrolan singkat, enging.